Muzdalifah Kangjeng Nabi ngangge bangke embe. Cek Kangjeng Nabi wahai para sahabat itu naon? Bangke tuan. Bangke sa bangke embe. Kunaon eta dipicen? Kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah. Cek Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena. Andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir. Nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang hina. Eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia. Ulah hayang. Ieu mapan kontrak politik. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والله أعلم بمراده ونزل lan turunkeun lamada samang-samangsa ngajak ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anasa ing manusia ila ghazwati tabukin maring perang tabuk wa kanu lanana ya nas kabeh pi'usratin iku tetep ing dalem susah sukar susah syiddati harin lan sangat panas syaqqa alaihim maka abot ya kita ingat senas din turunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah alam bimradihi eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh malakum utawi apa suji-wiji ku tetep kadue sira kabeh iza qila tatkala den ucapakeun lakum kadue sira kabeh apa lapad infiru fi sabilillah marintar sira kabeh ing dalam arah ngaluhurkeun agama Allah saqaltum haling ngarasa abot sira kabeh bilgomi taifil asih kalawan den ilgomkeun taning dalam asalafil musallasati dalam kang den cecek telu watila bihamzatil waslilan ngarik hamzah wasal ayat tabatum mobil tumadil jihad tegese telat sira kabeh lan bosen sira kabeh saking perang ilal ardi maring bumi wal qudi fiha lan dodok ing dalam ardi wal istifham li taubih khal ta istifham iku maidakeun kade ngomong meleh araditu manatara ridha siraka besaruka siraka bil hayati dunya kalawan kauripan dunia wal lazatiha lan saking kaenakan dunia minal akhirat gegenten saking akhirat badalil ain tegese gegenten kesenangan akhirat fama mata'ul hayati dunya maka orang nana utawi benda-benda kauripan dunia fi jambi mata'il akhirah ing dalem berbandingan kauripan akhirat ila qalil angin Gusti kakilun tegese ieu illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
wallahu a'lamu bimuradi illa lam oranana tanfil melintar siraka bibir gomi la kalawan dan idgomkeun lafinun in asyadiyah ing dalam nun in asyadiyah ilmaudi'aini dalam panggonan noro illa lamun oranana tanfilu mintar siraka be takhruju tegese maratu siraka be ma'an nabi sumertane kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad kadue perang yu'adzibukum maka bakal nyiksa ya Allah ing siraka bi azaban alima ing siksa kang sangat lara muliman tegese kang ngalarakeun wa yastabillah namriang genten ya Allah qauman ghairukum min kaum kang salian siraka bayati bihim tegese kan ya Allah bihim kalawan kaum badalaku gegenten siraka wala tadurruhu lan orang amadaratkeun siraka behu ing Allah ya Allah wan nabiyya tegese ing Allah lan ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidin suwiji bitar kita suhi kalawan ninggal nulungi ing Nabi fa innallaha nasirun maka satuna Allah iku kang nulungi dinahu ing agamana Allah wallahu ala kulli syai'in qadir Allah ing atas saban-saban suwiji iku kang maha kawasa wa mitu nasruddinhi wa nabi iku tetep setelah saking syaitan nulungi agama Allah lan nabine Allah diturunkeun ayat ieu ketika kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ke para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk teh di bulan Rajab bisanati tasi'ah tahun 9 Hijriah ba'da ruju'ihi min at-Taif setelah pulang kangjeng di Taif. Kuari dibuka di Mekah Taif. Namun ente kuari ke Mekah bisa nyaba ke Taif. Tapi nyewa mobil sorangan. Kau mau umroh mah, orang mau umroh bisa ke Taif, bisa ke Asfan. 100 km di Mekah ke Aspan kurang lebih aya sumurna diabadikeun tangkal korbana di 1400 tahun masih hirup kene Masya Allah tapi dikunci orang lapor ke juru kunci cairna anu mukjizat kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal panjang dongengna Kangjeng Nabi langsung petik titah mawa bibit korma cai buncar ju melakeun korma harita dipelak harita gede harita kebangan harita buahan atuh Abu Jahal ge kaget pan Muhammad sihirna hebat amatnya saat lalapar panas cai araya ya Allah ya Rabbi tangkal korma jadi urang mah melak angel kajadi geus jadi kumbe deh embe tatangga deh aduh kata tangga greget nama suku embe da dipencit ku urang kerasa sia embe mah teu boga pikiran teu boga akal teu boga naon jadi korban bete embe melak deui henteu ku embe mah metetet sakalina aya buahan ngan 3 buahna ribut pemajikan salaki jeung anak perebut buah teu berkah tangaranna kos kitu Kangjeng Nabi mah harita dipelak harita jadi harita kembangan buah diarala ya Allah ya Rabbi iyalah ya Usman aya keneh urang ka Usman bisa nyewa bus atau mobil caina ngalah inum jadi obat Kangjeng Nabi nyarita cai Uspan
lain sakadar jang pepelakat, tapi bisa syifaun min kulli dai. Tabuk makanun ala tarfi Syam bainahu wa bainal Madinah 14 marhalah. Kercarita samarhalah bae 2 pos kercarita dilempengkeun baheulanan lain mah 100 kilo. Iya 14 marhalah berarti 14 kali 100 berapa? 1400 ya. Bodoh-bodoh ting si munah. Jadi jauh Gusti Allah lagu orang tidak ke Surabaya ge 800 900 dah Mekah Madinah 444 karola 500 dilempengkeun ieu mah 1400 jauh Tabuk sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh ya otomatis kadege ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah, maka Kangjeng Nabi langsung pidato para sahabat siap untuk nyerang Tabuk. Karumpul jelema 30.000 sahabat saat eta 30.000 lain lalaga diajak perang untuk menundukkan Tabuk. Wa kanu fi usratin wasyiddati haringan saat eta jelema teh keur sararusak perekonomianan buanas anu luar biasa. Kabeneran musim panas eta kapan korma mejeuna panen. Saat-saat seperti eta ekonomi keur mejeuna susah. Korma kacang mejeuna panen, menghadapi panen wadas anu luar biasa. Kangjeng ngajak perang, bayangkeun urang. Bayangkeun. Ya Allah, ya Rabb. Tapi Kangjeng Nabi terus ajakanana siap perang, serang Tabuk, tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung. Tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ke para sahabat datang ka mana kayakinanana berat ka dunia apa berat ka agama. Masya Allah urang ge dicoba terus we beratan ka agama apa beratan ka dunia hayos ya komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ka dunia apa berat ka agama didinya perang na jadi kiai gelok wes etik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiaianana ya Allah inggis urang Masya Allah Kangjeng Nabi teh terus ngibarkeun bendera perang siap tempur Tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah. Masya Allah dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha, mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin 10.000 onta
lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat ayo bener siap pedagang 200 naon angel aing boga anak buah kos ge geus coret ku aing lah 10.000 onta kali 20 juta hiji kali 2 bae kita becus sabudak painnya teh jauh teu maju dagang eta baheula ieu lah pantes lamun Sidina Utsman ti heula ka sorgana tah pajaza asyarata alafin ya Allah di samping onta 10.000 anfaqu alaiha asyarata alafi dinar 10.000 dinar sadinar 4 gram emas sagram keur carita dilempengkeun 500.000 sedangkeun 10.000 dinar sadinarna 4 gram sagramna 500.000 kalikan 500 coret ku aing sia minggu hareup geus teu kudu gaji sia Masya Allah kalkulator otak pasang wih wahara jasa Sidina Utsman gairul ibil wal khail selain daripada onta jeung kuda seperti eta Masya Allah wahara tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa gair zat wa ma yata'alu bi dzalik ilah Sidina Utsman Masya Allah karim teu aya sieun-sieun ngabiayaan liilai kalimatillah perang Sidina Utsman kedua Sidina Abu Bakar Siddiq nyana mah teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja bi jami malihi 4.000 dirham langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang kabeh harta sampai ditanya ku Kangjeng Nabi aya tersisa henteu Abu Bakar dina sirah nabawiyah aya sabaraha tersisa cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu Sidina Abu Bakar Siddiq Masya Allah demi kepentingan agama bijami malihi Allah karim wajah Umaru datang Sidina Umar bin Ismailihi saparo harta dibikeun wabeh wajah Abdullah bin Auf bi'ati ugiyah Sidina Abbas dibalin katsir diceritakan dina kitab Nurul Yakin dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjengna berikut kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna konang kitu ngaranna antingna giwangna suwengna genggena dicoplokkeun pikeunnan ka Kangjeng Nabi jang perang pantes sahabat lalaki sahabat awewe kasalarugana ti heula sahabat urang lamun inget kadinya ya Allah ya Rabbi Gusti hararebat sunduk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000 bahkan cek sakol 40.000 penyerahan bendera aqdal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cekalkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima ya Allah Masya Allah Rayatul Uzma li Zubair bendera kedua dibikeun ka Sidina Zubair ku Kangjeng Nabi cekal bertuliskan la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus Qabilah Aus li Usaid bin Hudair, pimpinan Qabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus, Usaid bin Hudair segera maju. Dipasrahan bendera ku Kanjeng Nabi, pegang bendera, berkalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj Dari Qabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir. Dikeun benderana teu. Ya Allah ya Rabb. wa dafa'an li kulli batnin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah. Dibere dua, aya liwa aya roya. Setiap kabilah Ansor dibere. Kabilah Arab belum menyertai peperangan, royah bere. Termasuk liwa dibere. Acungkeun dikibarkeun bendera. Berangkat menuju Tabuk. Masya Allah, karim pohara. Terdengar oleh gubernur Tabuk, bahaya gede ya Muhammad nyerang. Boro-boro puluhan ribu sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge. Ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan. Geus eleh ti heula kan berarti. Eleh ti heula. Neuleuh iring-iringan Kanjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu panggedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq. Gimbir. Pemimpin Tabuk gimbir. Patahu Yohanna, Ayah seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kanjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydha. Maksudnya untuk memberikan solusi damai, jangan terjadi peperangan. Maka Kanjeng siap untuk damai, tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan, kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah ya Rabbi, iya turun ayatnya. ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum lepat isaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum saru ajeng ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulamanu tafsilana wal mausul masilati fi kuatil mustaqqa saru ajeng ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum digomkeun tanah dina asalna masalna tasaqatum bil musallasah. Ieu pagawean budak leutik ngaji tasrif. Dak letik gaji tasrif teh ieu kunaon jadi isaqaltum, asalna mah tasaqaltum. Asalna pisan mah tasaqaltum, dibuang tanu awalna tasaqaltum. Urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante ngomong. Cadu mundur haram. Haram. Arang mimitian urang Arab aku sukun. Maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab. Waduh, bahasa nu ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kami mah. Tarik hamzah wasol. Tek isaqal. Idghamkeun isaqaltum. Mentek
malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqatum. Wahai para mukminun malakum kunaon marane kabeh ngarasa berat, ngarasa embung, ngarasa males, ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum unfiru fi sabilillah, di mana diseru ku bahasa infiru fi sabilillah. Hai, berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan. Tah dicarekan ku Gusti Allah. Ai salat kita kusaha ku Gusti Allah, puasa kita kusaha ku Gusti Allah, zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah. Mane darek siap ai perang tidak kusaha kita ku Gusti Allah. Kok lambat sih lamun dititah perang mah? Dengar omong sahabat jauh caknya bersiko tinggi loba nu balik ngaran sedangkan waduh pamajikan bahenol orang Arab ge biasa nyebut bahenol nya. Emang orang mana pamajikan sia? Subang. Banyak orang Arab buka buas pamajikan Subang. Anyar kene sakena masih kene ngejepret dipakena. Bahas aku karet. Embung perang, ya embung perang. Iya, horeng baheula teh kos kitu dekat cicing di imah gede mah. Baheula mah perang. Kuari mah kita ngaji, kita ngaji. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, di mana diseru dititah. Kunaon atuh marane kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah, berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah. Kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang? Warung nu nungguan. Warung ruko nu nungguan. Masyaallah. Balik ilal ardi manehna ngeuneunahan di imah bae. Angke bae nanyakeun ngan utas ngaji. Bener. Jadi pengen dibalik. Masih ngaji atuh jadi jelema mah. Ngabahas naon? Ngabahas naon? Akur lah jeung batur. Henteu nu dibahas naon? Aya nu dibahas mah. Naon? Nyaho sakol-sakola kitu. Sakola. Sakoltum tolol. Dasar gaji aja lawan culang cileuk heran. Teu khusyuk jasa. Awakna mah di majlis, hatena mah atuh di karung. Allah. Nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah itaqatum. Kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak nguludan ngagungkeun agama Allah, ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi, kok berateun amat sih lah ya kitu-kitu keneh caknya teh nguludan. Nah ieu kunaon maneh diajak ngaji, urang ngaji ku di sekitar muludan rajaban eta bae hayu berat caknya teh. Emang kunaon sih teu daek gaji majikan kunaon bisa ditanya puyang aing. Emang kunaon tuh bisa ditanya? Gagu ngadadak aing mengaji babanda baru cak cenah teh kudu mawa bekal beude ngaji teh. Emang atuh asal 3 minggu bon masyaallah isi pemajikan apa juri cing kos kieu kadang ku pemajikan atuh dasarna ribut batur ngaji mah ribut ieu mah aya teh jelema nu kos kitu. Bisa kau tuh berat Masya Allah kan ilal ardi wa quli fiha. Maksudna isi pamteli taubeh ieu teh dijejele ku Gusti Allah. Tolol amat boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh
mana mah ngarasa berat nanahonan ya perang ayo wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulaku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet ka salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah, iya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah aranjeun kabeh sararuka ku kahirupan dunia jeung kasenangan dunia ganti ti akhirat. Anu pama mataul hayati dunya fi jambi matain akhirah ma illa qalil teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mataul qalil illa qalil hakir senang pangsenangna pangkayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek meuli naon nyana kapal kabeuli duitan triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1, 2, 3, 4 sampai 5 wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian senang nyana ka mamana bae dikawal dek dahar kudu aya tim kedokteran heula beusi aya racun dan lain sebagainya tuh ente pernah nyana cerita macet di Doyong ente pernah nyana cerita di Karawang macet ente pernah nyana ente pernah di Bekasi macet urang mah di Tomang macet urang dah dongengna anu Karawang ka dieu macet dongengna teh ya Allah aku ari mati Serang kae ka dieu macet Pak Harto ente pernah nyaritakeun macet ente pernah kabeh titah nyalingkirnya nguing dot nguing dot kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing di Jakarta eta kadengena kan ku urang padahal mah awas tembak sia ku aing awas tembak sia ku aing eta kadengena ku urang nguing dot kok kadenge ku cilik mah kos kitu pada awas siapa dan orang dikawal pan dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal teu pernah saha polisi rek ngawalnya yang ngawal kudu mayar nyana bayareun pernah tapi jeung kula pernah nyana jeung kula ka Cipanas ka ditu hayang gegeraan menuju waktu pernah minta polisi berat ayo bener maka polisi pengawal daun ngaranna naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah watu dikawal ku polisi watu puncak karena ge seot kudupan nuturkeun polisi urang datangna ka Cipanas teu bisa ditanya mabok aing cak lain mabok lalagan uger dikawal ku dikawalna ai jelema lembur mah tukus kitu mantak urat pi menterian acan dong kono presiden mabok dikawal maboknya ulah cakna kiai ulah deui cakna dunia muter cakna kan ieu mah ada ditungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang eta kos kitu bung ulah deui kiai lamun dek make patwal kiai bae kita kuari geus ngomong bae kula mangke nang wa angkot bae sakeun. Puyang ya. Emang kumaha urat jelema mah kumaha urat. Nah. Araditum bil hayati dunya apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat. Sabaraha tahun senang di alam dunia 10, 20, 50, 100 tahun. Sugih kahayaanana, fasilitas pendukung. Hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek timimiti baby bed Lexus datang kau mobil lu urang teu nyaho ngaranna naon ceuk sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce kos kumaha tuh nanyakeun deui pan capek aing
Aju nanyakeun hargana. Geus, hulu sia, imah sia, pamajikan sia, incu sia, dijual kabeh pake beli Rolls Royce, can kabeli sia. Ambo cenah ge geus ulah ambo. Tah. Ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh. Bae masyaallah kari. Hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana, wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar. Isuk-isuk di Paris, sore di Inggris. Masyaallah, ka Prancis paeh nya. Di urang loba nu sarapan ka Singapura, dahar balik ka urang. Lain saeutik urang Indonesia. Da urang Indonesia lain ti urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah teh asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura. Mandi ngising beres balik ke Indonesia. Emang teu saeutik kitu orang Indonesia kos kitu. Eta nu make duit urang. Ya, emang aing teh nyaho-nyaho ini. Sacenah sih kesebutan, rahasia dong. Kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing. Tah iya. Nu balanja ka Singapura nu gambar aja balanja ka Paris nu balanja ka Holland. Nyaho si Holland. Tuh Nederland. Mana tuh hayo Nederland. Nah. Iya, belaraja belok kiri tah. Masya Allah, senang. Ingat ke pangeran, ente saeutik pejabat, bukan rahasia saeutik dong ini saeutik. Ketika manehanana kunjungan, ketika manehanana berangkat, komo keliling dunia tugas negara, cacak di urang, ka unggal kabupaten. Nyana ketika diajak sholat, yuk urang sholat, sholat mangke deui bae tugas urang bae heulangan, teu saeutik pejabat nu model kos kitu. Deuk kumaha coba? Coba dituturkeun anak. Ieu keur carita nyana leuwih suka hayati dunya. Araditum bil hayati dunya. Komo diajak perang. Diajak ngaji bae pejabat nu bidaekeun diajak ngaji coba kuari ieu nu loba ieu coba ieu. Eselon 7 mana coba nangtung. Emang aya. Atuh siapa nu matak daek susah. Kadeuleu ku aing beungeutna mengkerut kabeh. Itu coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teu nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres masalah ngani mah keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kambe pan singkurucun pan segala rupa urang mah masa kalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit hai pan pejabat bau sat seungit kan ka ambeun lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja komo nyileuh ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunia, apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatannya sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu cisoka urang ngebangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kita nu henteu kicek urang cisoka bu aing ge jualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok pepeus orang Cilongok mau nyeun batu jarago orang Cilongok lah cenah kiai ye keur leutik kula ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon ai ka handap sarua ajur iya urang kuari
demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteuing ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes sia kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan kuari geus merajalela jadi umul balwa buah behan kuari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge cilisia dengek sia dikucuran ku timah ya timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik araditum bil hayatid dunya minal akhir fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil aja kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang mah teu gablek naon boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya aturan Jepang ge bingung ieu buatan saha cekna motor ieu cekna aya motorna mah potongan Jepang tapi cat kuda terbang ieu cekna aya geus teu aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malulu haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat tangka disiksa ieu kiai nu kabere kiai nu kabere lain pudoli bae kabeh duit pajak coba direnung dunungan atuh sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur ya Allah ya Rabbi aya nu teu dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikatna mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit telok bere ka aing mah salamet sia teh dibere teh salamet Masya Allah karim tah deka Allah ulah coba-coba betul biasian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyang sia dia cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyang bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayati dunya minal akhirah
apakah ridho saruka sararna ngaranjen kabeku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung, diajak berjuang tembung berat luar biasa, malas telat lambat aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang tercis kos kaji batur geus darariuk di majlis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayati dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teh sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina dek Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina dek Arfah baheula mah kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon Muzdalifah direk ngajawab poho nyenang lagi we kayak liwat mananya kayak liwat mana ulah be liwat rajeg deh abong-abong aya mitohana teh di rajeg di Muzdalifah kanjeng Nabi nanggi bangke embe cik kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu matak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang nu hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mah pan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia kanjeng Nabi manggil ki Bilal adzan ki Bilal langsung Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilo kayak di lagam-lagam baheula lempeng cara di Maroko lah lempeng aja nya mah teu nyawa nya teu kudang subuh atuh lamun ditanya emang ye kula dongeng di Maroko adzan lah lempeng nya kieu we emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan teu ngadenge nya mah emang Mang Haji hudangna jam sabaraha henteu mah lain masalah hudang kira emang anu adzan ya Allah kaing diajak ku diajakna
teu ngadenge azan acan. Ketika aya angin teh aya angin tas dahar tas dahar teh aya angin war. Mah nyaho. Emang aya angin? Angin gede campur hujan. Jih. Kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekeuna. Eueuh bae nu nyaho eueuh. Angin campur hujan teh ya. Azan teh ya. Ih, tah si jelema. Yo. Tah. Terus sampaikan ka hayya 'alas shalah. Beres salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus cek kanjing Nabi Bilal diuk sora maneh keur ieu kos kitu tante henteu cenah tuhan ari kenceng mah kencengan henteu kitu eta dipake naon kos teu make naon kenceng sorangan lain sora maneh sora Allah Bilal kieu bae sora Allah kumaha sih maksudna ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge sora maneh kok bisa kitu sih Tuhan cek Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah ji pendi azan Allahu akbar Allahu akbar Allah aya agama aya ngan eta sorana kitu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu teu boga duit eta azan asyhadu an la ilaha illallah keur ngarap oge goblok teh azan saha tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanana masyaallah karim lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal masyaallah suara aya nu ngabandingan ku ari geus sarua bae tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar hei soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi deuk beuli tas mege askar ceknya atuh ditutup brek tinggal ditungguan we dicirian ku urang aing can mayar di dia ya dan brek apakah eta urang Arab na haju ka masjid salat la num sare jangan di jero tanyakeun di bage ka mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teu ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dina huan bae dimantekan martilnya na mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dak tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna mungkin nyana doktor mungkin profesor mungkin julukanna buya mungkin berbagai kemungkinan anak
Tetapi kunaon henteu dinikmati? Kolbuna, suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas. Seperti eta cek Kangjeng Nabi bilang, ditanya deui, nyaon teu maneh bilang? Aya naon tuan? Nu ngadengekeun lain sakadar manusia, saha? Malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh. Mantak digerakkeun manusia-manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan ge lap-lapan ti 60 km masih kena kieu. Ih Bilal ngeunaheun amat azan. Ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun. Urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan. Eta kan kalimatun thayyibah, kalimat syahadah, teu menghargai nu mantap teu dihargaina, nu macana teu menghargai deui. Mantap cek Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali. Eta bahasa Jalaluddin Rumi, orang yang merusak keutuhan kebangsaan, keserikatan negara akan dirusak kembali. Bahasa Rumi Pohara Jasa. Kok bisa gitu? Sebabnya sekedar di lisan, tidak ada di kolbu, akan dirusak kembali. Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot, tetapi ketika kurang dibaca bahasana, ya Allah, jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi. Nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi, jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara. Akan dirusak kembali. Jangan sekali-kali melantunkan, menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa, akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi, kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun, kolbuna lain ngaji, dunia. Okos kifudalimat, saudara-saudara, jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu pada amplop. Kutub Robbani wal Arifin Soma dan bakakak. Lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ganggu aing keur ngadengekeun adzan Bilal marahnya nak nu gandeng moal aya ongkon nu gandengna sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang azan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sarak basahnya asyhadu an la ilaha illallah nyana ge cilak-cileuk tatangga ngadengekeun aing tante ya nyana mah atuh tas adzan teh leuleud jandela aja unu ngadengekeun goblok cenah asyhadu anna muhammadar rasulullah kulantara unu ngadengekeun asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah cek tatangga pan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta adzan calai goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan mah kudu dibom mah kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu somad koreng pentingna tas ngadengekeun uas eta Allahu akbar Allahu somad ya serante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim jadikan ruhmu seperti Yakub engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf sebelum tidur setelah tidur ketika tidur
Yakub selalu menangisi Yusuf. Sekian tahun sampai buta matanya. Menurut penglihatan kita, Yakub buta mata menangisi Yusuf. Ketika Yusuf mengirimkan bajunya, hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf. Ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin, kepada Yakub, langsung baju dikewajahnya. Seketika itu pula mata yang buta menjadi waras, kolbu yang rindu menjadi, dan lain-lain sebagainya. Eta bahasa teh nitah ka urang, jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun ku urang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Oh, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikutan dia bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh kuari. Ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian wah loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarahnya ke sabaraha ribu tahun datang ke ratus tahun masih indah zikir-zikir. Asal sesuai jeung aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geragengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja pengen gosok huwal atuh siapa taman newak manuk ama manuk naon karah puyuh tah eta huwal betul mah torekat mah newak manuk panjang dongengna ih atuh kos kitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ke jero hate. Urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kuncinya lesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge nu ditanya bal Allah. Ketika orang terbawa ku alunan zikir, Masya Allah aya satu kenikmatan geunaheun perasaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aju nangtung nya joget la ilaha illallah illallah la ilaha sia mah joget Bali meureun teh mah ya karim nah illa tanfiru wallahu alam bisawab.